manghani ma almarhum teh dagang minyak tanah. Gider ka dieu ka Cilongok. Datang ka hiji jelema neuk meuli-meuli. Naon teh manghani minyak tanah saknya teh. Meuli 5 liter ulah. Saknya ulah 5 liter. Pan ulah 5 liter 1 liter bae. Ih, deuk bari loba si ulah mah dagang kos kitu. Batur beusi hayangan kumaha? Otak datang ka dieu teh otak. Pun batur hayangan kumaha manya diborong kitu pan kula meuli deui ka tu jauh henteu mah 1 liter bae. Paling bisa 2 liter lah saknya. Ye, ieu dek diborong bae kabeh komo kabeh mah ulah saknya warung ke belah ditu nu hayang ge teu marasak belah ditu. Aya nu dagang kos kitu. Aya urang walaupun dagang diborong kabeh bila perlu jeung karanjang lalos susah beuli. Aing beli deui ge gampang. Eta pedagang kuari mah kos kitu teu jadi. Jadi. Mangga sabaraha? Harga satu 1 liter. Nah. Kieu nya. Nya nyokot topo. Asupkeun kamu. Tek. Bedana mah ngani naon? Tes cek cenah ieu beusi lain minyak. Make garetan teh. Kurung kan? Berarti minyak. Geus gegerang. Gitu tes sila beusi lain minyak cakjan teh dites geus beres topo ditendeh wari nya naker rata kadeule ratakan gegegaan geus dideule beusi miring lamun deuk masak geus kamara deui mana wadana ka dewa lalauna nyana ngangkat na beusi anu nyeclek jika wadahkeun terus jika wadahkeun ieu letter na ieu dikadekeun geus atuh mangani pan ieu geus kabeulin aya di dieu geus kabeulin tuh datang ke usaha cek-cek acan geus nu nyeclek nyokot kapas. Beres diperet ka dia. Deun kapas tadi sisi. Tah ieu 1 liter minyakna asli. Tah ieu literna deuleu nya teu geus eueuhan kan? Geus eueuhan nya. Geus eueuh nu nyeklek. Aya anu nempel-nempel di dieu, tah geus make kapas diperet ka dia. Tah eta kapasna nya. Aduh. Eta dagang model kok kitu. Pohara jasa ceknya satetes ge cenah kuwaun ka neraka ceknya. Ya Allah. Mereka dua nazat eta teh di zaman Kangjeng Nabi urang Arab terutama kafir-kafir Quraisy teh tentang jual beli anu hubunganana ditaker ditimbang. Nyana boboga takeranana dua nu jang meuli lain nu jang ngajual lain. Lamun nu jang meuli mah eta teh mun meuli pare teh mah mun meuli korma teh mah takeran kalengna ngendong ka handap. Ngendong ka handap eta jang meuli, tapi ketika ngajual mah ditaekeun handapna ka luhur. Eta baheula urang Arab kos kitu. Baheula urang Arab kos kitu tah. Mun jualan kacang, jualan korma teh orang Quraisy teh boga dua, jang meuli mah kaleng nu ieu, jang ngajual mah kaleng nu ieu. Geus bae kumanehanana ngahaja. Kaleng-kalengna teh mun jang meuli supaya ngendong ka handap, lamun jang ngajual ditaekeun ka luhur. Percis. Eta teh kos urang sepatan baheula. Urang sepatan teh ngajual kaleng, ngajual gabah teh kos kitu, do jang meuli ieu kalengna. Anu jangan jual, iya kalengna. Masya Allah, ngan kuari sepatan nu itu tuh nu kos gitu geus bae, tinggal kuari anak incuan leuwih parah. Eta kos gitu tah. Sepatan terus dari itu Karawang Kidang nu sok jalan pare mah terus saili. Karawang kumaha? Tuh bau Karawang mah bau. Mimba bi komo tuh Karawang. Emang jualanna di dinya nya nama. Tah eta. Kitu kene timbanganana lamun jang meuli mah make timbangan nu ieu mun jalalan mah make timbangan nu ieu eta baheula timbangan we ge diganti ku nya aya di urang mah henteu aya timbanganana mah ngan etana nu diganti anak timbangan naon ngaranna timbangan
batu nanti batu naon ngaranna batu na yang 1 kilo, yang 1/2 kilo, yang saparapat, yang saon, ta etan nata. Eta kan eta anu sok dites eta etan nata. Ta, nya mah ngahaja, lamun jang meuli mah eta anu ieu, lamun ujang ngajual masuk ditambahan handapna. Ditambahan handapna. Ulah serius ya siapan eta kos gitu. Bisa ada tuh tukang dagang gitu, tambahan, plak mereka dinya. Jadi berat. Iya jangan jual ya jangan bos kita. Lamun jang meuli, ini dikerok nya set. Pedagangnya nu sapeupeuting kieu bang ngerokan naon cak pamajikan. Ieu sabada hampang saya tiga. Bener. Jadi urang teh pan teu curiga tuh kajana tuh 1 kilo. Deuleu jah, haneut kan? Haneut dikitu-kitu ku jangan haneut. Heuh cak urang. Deuleu, tuh haneut nya sakat. Bila perlu saksi anu nimbang, haneut atuh ieu lah geus beres. Ieu na geus beres ku cenah. Timbang deui di urang 1 kilo. Kurang sabarapat. Masya Allah. Eta terkenal di Cikupa. Timbangan Cikupa teh terkenal kos kitu teh timbangan Cikupa. Eta teh gugurna mah di Pasar Kemis. Lu parah mah di Pasar Kemis. Parah ya kan Pasar Kemis mah parah ya. Ih, tahu geus kos kitu be pedagang mah eta. Kadanan jara manghani ma almarhum. Manghani ma almarhum teh dagang minyak tanah. Ider ka dieu ka Cilongok. Datang ka hiji jelema neuk meuli-meuli. Naon teh manghani minyak tanah sakna. Meuli 5 liter ulah. Sakna ulah 5 liter. Pan ulah 5 liter 1 liter bae. Ih, deuk bari loba si ulah mah dagang kos kitu. Batur besi hayangan kumaha? Otak datang ka dieu teh otak. Pun batur hayangan kumaha manya diborong kitu pan kula meuli deui ka tu jauh henteu mah 1 liter bae. Paling bisa 2 liter lah sakna. Ye, ieu dek diborong bae kabeh wo komo kabeh mah ulah sakna. Warung ge belah ditu nu hayang ge teu marasak belah ditu. Aya nu dagang kos kitu. Aya udah walau dagang diborong. Kabeh bila perlu jeung karanjang lah susah beli. Aing beli deui ge gampang. Eta pedagang kuari mah kos kitu teu nya. Jadi. Mani sabaraha? Harga satu 1 liter. Nah. Kieu nya. Nyana nyokot topo. Asupkeun kamu. Tek. Dari mangani deuk naon? Tes cak cenah ieu besi lain minyak. Make garetan teh. Kurung kan? Berarti minyak. Geus gegerang. Gitu tes heula besi lain minyak cak cenah teh. Dites geus beres, topo ditendeh. Wari nyana naker. Rata. Kadeuleu rata. Ratakan. Gegerang geus. Dideuleu. Besi miring lamun deuk masak bagus kamar deui. Mana wadahna tadi wadah. Tendeu. Lalauna nyana ngangkat besi anu nyeclek. Jika wadahkeun terus jika wadahkeun di letter lah ya dikadeuk. Geus atuh mangani pan ieu geus kabeulin aya di dieu. Tuh datang ke usaha cek acan geus nu nyecrek nyokot kapas. Oh beres diperet ka dieu teuneun kapas tadi sisi tah ieu 1 liter minyakna asli tah ieu literna deuleu nya teh geus eueuhan kan geus eueuhan nya geus eueuh nu nyecrek. Aya anu nempel-nempel di dieu, nah geus make kapas, diperet ka dieu, tah eta kapasnya. Aduh. Eta dagang model kos kitu. Pohara jasa ih cek dia satetes ge cenah kuwaun ka neraka cek. Ya Allah. Geus eueuh nu dagang kos kitu. Geus eueuh atuh. Dagang minyak, oh balik. Sabaraha 2 liter, tuh beli kabeh bae, cek tukang urang mah kitu kan. Beli bae kabeh sakalian lah, tuh diborong kabeh kulang geus geunah ka ditu deui teu mikiran batur.
siji dina nalika ngajual geus nyak celak keneh nyokot deui nyak celak keneh nyokot malah mah dicepetkeun mah cara tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu nah 50 geus beres dihitung 40 jago tukang jengkol mah main dua nanas $11 sebelah 17 eta kemana 18 geus kaidinya kahitung kabeh saja satu tukang jengkol sia jasa lumayan tuh bagus kan beres eta lumayan dua bisaan jasa urang sok naleukeun bae tapi jarana ge hebat dia nyokot dia opat dikadekeun kayak dua jadi eta pahili ta urang heran pahili saya bungkus rekonya hitung di mah 10 aduh masya Allah sia ieu guru di mana di Kulon cek di Kulon di mana di Menes ngitung geus ngitung hitung tukang kenteng kos gitu tukang kenteng hiji dua lo las lo saya lu naon 20 geus aya teh pokona hitung aja dah Gus ya lo wede lo telu lo geus kadange ku urang puyang aing lah geus mah dihitung teh aya sabaraha kabeh 100 Masya Allah iya dumantak baheula ngitung teu beres maka Allah ngainstruksikan wa auful kaila wal mizana bil qist cobalah kumane sampurnakeun tohonan mun meuli jeung ngajual eta timbanganana jeung takaranana salulus-lulus jeung saadil-adilna nusa bener-benerna urang Arab barita teh aya anu mikiran urang lamun dagang cara manghaning tadi cara manghani tadi pohara mah tetep aja capek teh dagang kos kitu mah ai eta mah meureun manghani mah dagang nangis lain pikirannya nama pikiran dagang teh ngan sakadar formalitas doang pikiranna mah ka Allah tah mah abeh kadeuleu dagang bae ku masyarakat embung disumbang lamun manehna teu dagang meureun jelema teh lantaran ibadah sok disumbang geus supaya jelema ulah nyararumbang geus zahirna nya nama dagang. Jadi dagang teh formalitas doang, tamangan sakadar kadeulina abeh tukang dagang padahal mah hatena ka Allah Subhanahu wa taala. Geus moal aya kuari mah. Geus moal aya isuk-isuk kula liwat ka ditu tuh. Nya ngawarung belah di belah kenca, aya cau dirinya teh, kocapi segala. Baheula ieu balik sekolah balik cau ye mani nyana keur dieu nya kana tasbih oh aceng aya naon meuli cau sabaraha teh 10 perak baheula mah teh 10 meuli aja 5 loba teuing nya kana loba teuing ceng 5 henteu mah 5 bae jang diulah sabaraha tuh mangan hiji bed 2 cekeun kok mun diborong beli 5 ge ulah emang kunaon kitu mah dibeli kabeh ulah du di ditu aya nu ngalahirkeun ke mun nanyakeun cau kumaha anakna kalaparan lah ditu aya nu ngalahirkeun mun nanyakeun cau ge kumaha eta pikiranna nanyana mah ka dinya urang mah henteu aduh padekeun teu batur ieu urang Gusti jauheun jasa pan baheula orok kada racau pan orok teh baheula tuh eta otak letak ka dinya jan teu maksud parjada batu teu maksud dagang jang kamaslahatan umat bae malah-malah mun aya budak geus ya kunaon cerik bae hayang jauh atuh lain ti tadi cak jana cokot ya cukup ijeun teh dua kanu cerik badi dibikeun kanu meuli mah henteu tukang es di urang goreng mana duitna cerik sia ka masya teh cerik bal dibere duit sia ya teh cerik kula hayang cerik heula ka masya tuh masya gegeran cerik kamu urang hayang es ngisi bae sia batur hayang es saya dibere ngisi tolol teh jelema baheula
tidak cerik dibere kara kabeh jadi tukang es mah lamun budak ceriknya na seuri bae kolek terus mukung ngagandengan cerikna kolek zolim teh tukang es bae eta jauh cara mangani mah kos itu ya Allah ya Rabbi hese dengan wa auful kaila wal mizan bil qist lantaran Kangjeng Nabi nyaritakeun kade timbangan kade takeran meuli jeung ngajual nakerna takerana eta kene rapian takerana eta kene ulah diganti-ganti jeung sing hade nakerna ulah dipaen-paenkeun curugna pan tukang beas teh mainkeun curug bisa aja sa kerok teh pan baheula ku kayu ka kerok teh lamun nu meuli nyana ka kerokna rata tapi lamun yang ngajual ka kerokna gede ka beuting gendong anak ngendong pan eta lumayan tah lamun 5 liter sabaraha tuh kendongan anak keur caritan teu ngendong bae teu ngendong rata bisa aja sa tukang beas mah ieu set sakali liter 2 liter normal kene 5 liter coba deuleu ku ente mulai ke 5 liter set ieu mah teh tong heutik celana eta set beta dibarengkeun jeung ieu set atuh pan saliter 10 siki be mun 100 liter lumayan jarago jasan set mantak eueun lalaunan ti lokaya ngaleteran lalaunan set rugi atuh nya rugi ngomong mun urang keluar klik kesempatan emas kene eta baheula teh kos ka ditu batak wa auful kaila wal mizan bil qist ngarasa hese sahabat teh asariweul amat Gusti lamun takeran kudu model kos itu komo cara mangahani mah tadi hese cak Gusti Allah Muhammad la nukallifu nafsan illa wus'aha kaulah henteu nitah ka jelema illa wus'aha kecuali sakamampuhannya na ai kudu cara manghani mah tadi kitu lalaunan teu meunang anu nyeclek geus beres diantepkeun aya meureun saparapat jam mah datang ka urang nyeclek haju make kapas teh kudu kitu oh tah mah dagang kos kitu mah bae sakaleng 2 kaleng mah coba lamun sakontainer dagangna beaku kos kitu bae tah batu ulah la nukallifu nafsan illa wus'aha henteu nitah datang ka teu kuat cek Kangjeng Nabi Gusti Allah teh kuari mah kieu bae timbanganana meuli jeung ngajual eta nomor kahiji nomor kaduanana wajar ente nimbang sakumaha adapun engke aya kakurangan aya kaleuwihan ente teu nyaho teu masalah asa ulang aja ai teu ngahaja mah masalah misalnya ieu ternyata ngajual rada kurang emang teu maksud ieu mah jasana ku rapih-rapih teh tinimbang tapi aya kakurangan atau meuli ternyata leuwih eta mah teu maksud sabenerna mah ja timbanganna eta ngajual meuli jeung eta carana kitu kene kurang jeung leuwih lah aya setik masalah kamu kos kitu mah asa ulang aja la nukallifu nafsan illa wus'aha ya Allah jadi andai kata fa'in akta kesalahan fil kaili dina nakar wal wazin nimbang wallahu ya'lamu sihatan niati eta mah Allah nu nyaho kana kaberesan niatna niatna beres apa henteu ngahaja henteu eta mah sanajan ka urang ngomong teu ngahaja aya tengah aja mah Allah Maha uningat tinggal berhadapan we jeung Allah sing kade eta mah nah pada ma qadat alih teu disiksa ta mah teu ngahaja mah 2 nomor katilu baheula teh ngomong teu balener ngomong teh teu balener ngomong A jadi B ngomong B jadi C ngomong C jadi D eta baheula gos itu kabeneran sehingga masyarakat teu percaya jasa ka kepemimpinan Quraisy kafir-kafir Quraisy teh ngomongna teh kos kitu jadi lamun A ke A lamun B teu B jadi lain di mulut lain di hati tepas dohir jeung batin sehingga
omonganna teh pinuh ku bohong mantap diinstruksikan ku Gusti Allah wa idza qultum fa'dilu di mana anjeun ngaromong boh urusan hukum atawa lain hukum sing bener ngomongna sing lempeng ngomongna fa'dilu cenah ieu mah ngomongna jeung dulur walau kana za qurba nu diomongkeun boh manfaat ka dulur boh madarat ka dulur bejakeun sing lempeng ngomong kos kuari orang sing lempeng ngomong sih hade haram bejakeun halal makruh sunah mun jadi kiai sing lempeng omongna ulah eta aju kos kitu teu bisa ngomong cau wadur kredit haram sia nafsa geus jelas patul muin geus jelaskeun dina ikhlas patul geus jelaskeun hiji nu meunang kredit teh di mana-mana cash jeung kredit akur hargana atau kredit tanpa nerima cash eta halal. Adapun berbeda berarti dua akad atau dua harga riba sia kos kitu teh aya bener datang kiai angga ngomong tentu haram kiai aya motor bagus sih jeung kiai bae pake bae motor naon motor Mio menang naon tuh menang kredit tapi kukulan ke dikreditkeun ieu mah jeung kiai bae oh masalah sih emang rada butuh sekian teh nggak masalah guys nuhun kudak kredit haram ya jadi dakuran jelas budaya kecuali selama butuh butuh teh nggak masalah lah sekian teh aja emang eta Allah ge mau ninga ieu gitu kan kabelah deuna datang deui kiai ieu aya mobil ye tenden mah di mah kiai kula nu oh Kiai, sebenarnya kredit haram apa halal sih? Ya, sebenarnya ini sebenarnya can jelas, kan teh lah. Butuh amat mah geus halal bae lah. Kiai terenggesan jadi kiai deui. Bener bae, aja nu ngaji ngaran geeusan pan. Geeusan. Sia lamun disogok ku pamarentah haram. Duit pemerintah datang ke sia sogok karena haram sia jadi mui disogok nyogok kain jadi mui haram sia kababawa ge ke akhirat sia sing hade sia dek jadi PNS sogok haram sia emang kumaha gitu awas sia iya ge kiai kampanye dibere eta kan sogok karena haram kiai kulan ieu di kampanye petilu aju ieu mah asal datang bae ngadoa lah geus masalah. Teu bisa ente mah kehadiran kiai mah dibutuhkeun. Alhamdulillah. Di dieu 5 juta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hidup P3. Hidup. Si kiai kumaha? Bego ya kiai. Tah kabelah dieuna teu sogokan ge ai kira-kira ngalancarkeun masalah demi kemaslahatan umat eta regesa di kiai kos kiai teu jelas tah eta kiai baheula tokoh kures teh kararitu da dua tak wa idza qultum fa'dilu di mana ngomong mane sing lempeng sing bener. Datanglah Partai Golkar ngomong, wah insyaallah ngadukung Golkar dia tuh temapan ngaranna ge partai kadalon teh mah. Insyaallah lah pokona. Mun nya kiai bantuanan, atuh masalah. Salaman guriwel. Datang deh Demokrat. Ieu mah kiai bantuan doana. Insyaallah tuh Demokrat deui kan kuari keur ngajabatkan presiden ke presiden Demokrat kan. Insyaallah geus dibantu lah. Salaman guriwel 2. Datang deui ti PKB. Wah tuh PKB makan partai urang kan NU. Atuh deuk ka mana deui? Manya kudu urang kudu kaluar ti KNU-an. Ulah kajeun kukumaha ge tah mah imah urang tetep bae urang dukung bae ulah deuleu calegna nu penting imahna. Oh iya bener mantap insyaallah geus guriwel 3. Datang deui P3 we kumaha teh kiai? Tuh P3 mah pan emang ti baheula tah mah atuh. Wah tuh lamun teu didukung P3 deuk kumaha? Jadi emang kekuatan Islam aya di P3.
nu mantaknya nama make bintang pati naon kar Ka'bah da eta teh lambang sebagai lambang Islam. Wah teh gurih balde opat. Kiai nu sabenerna deuk ka mana sih kiai? Teh bener teh kiai teh bener. Eta teh bener teh kiai hampir rata-rata. Aya nu bener kok ndek milih kita kiai. Waalaikumsalam. Itu partai nanti Golkar. Oh, aing ngadoakeun ngan kula mau milih. Emang kunaon sepel aing ka Golkar. Beneran nih moal milih. Datang deui Ivan. Waalaikumsalam. Ieu partai Ivan moal milih. Muhammadiyah menyain kudu dukung Muhammadiyah. Hatta rajasa Muhammadiyah kayak moal. Kayak kasih henteu moal ngadukung moal geus moal. Datang Demokrat, mau Demokrat keracak-kacakan, moal ngadukung. Ente cuma ieu mah bingkis bawa tadi itu moal, aing mah moal geus moal geus. Assalamualaikum, ieu P3 ieu partai Islam. Wah, Islam cangkangna doa. Tiba heula. Ya hasil mana? Hasil P3 Islam poin mana nu geus hasil kunyana. Moal aing mah konsisten tak kiai. Di berenduan kabeh. Di barenduan ku berbagai partai ku jelema-jelema aja nih di berenduan moal kebal ge pae ieu nyana pae aing pae deulekeun ke di akhirat eta teger tak kiai resep tah urang anu kos kitu tah ye eta aing masallah ku Allah bae aing mah ai ku jelema mah nyana ge pae ge aing pae mah jaing mah disumbang embung ku nyana dahar aing nyana jaing mah tani aing mah dagang ye nu pae ge sok mere selawat ka ye kiai aja babalang batan ka nu pae ye eta si budol 5 panetes nyolateun mah jadi boga leutik moal rek nyolateun deui aing kanyana atuh deu kira aja sakali nyolateun mah endahan ngancam moal disolateun deui sia ku aing ye atuh lu pae mah terus sakali doang nyolateun nah ancam-ancam teuing ge atuh aduh masyaallah. Iya bab sholawat teh anggeus-anggeus ku Muhammadiyah mah sholawat teh pajar mayar nyalateun lain sholawat teh kifarat fidyah jelema teu salat sataun eta teh lam tuqdo walam tufda teu bisa dikodoan salatna teu bisa dipidyahan kama qala Syafi'i menurut Imam Syafi'i teu bisa teh kos kitu teh di luar mazhab Syafi'i bisa Hanafi tuqdo tufda bisa jadi urang nyokot ayeuna ka mazhab Hanafi masalah Imam Subki ngajelaskeun sok qodaan bisa pidyahan bisa satungtung madzhabul arba'ah bisa mantak naon atuh ya sataun nya teu salat sapoe 5 lantaran mazhab Maliki atau Hanafi pan witir teh fardu jadi genep ditungna geus sapoe-sapeting genep liter kalikeun sataun tah eta teh lain mayar kiai jangnya anak keneh bikeun deuk ngagunan deuk anu nyalateun deuk henteu pokona mah eta mah bikeun bidiah ngaranna untuk Muhammadiyah cenah umah kudu dibayar bae nyalateun ge ku ami mah bersih sakeuna teh ikhlas soekeun seungeut sia ku aing sia ikhlas di mana horeng sia tah jadi eta mah fidyah ngaranna mentak lain masalah gede jeung leutikna nyana tinggalin salatna sabaraha acan moal dipidyahan deuk dikodoan mah terus masalah ngondang santri nyana teu make pidyah masalah santri mah geus cohon ganjaran ngan mobil bayar lain pidyah tah mah apang bayarkeun mobil tah mah atuh baja kudu leumpang ka ditu masalah tah ulah dikaitkeun tah mah urusanana teh pidyah tah mah kos kitu loba nu bae lumayan sakeuna tah ieu wa idza qultum fa'dil sing bener ngomong sing bener hukum atau lain hukum benerkeun lurus sakumaha kemistianana kacocokanana ngeunaheun geura ge bakalna hampang mun jadi ustad jadi kiai tadi pake karesep ge moal kebal kiai eta mah tolol kunaon gitu aing ngajak embung itu ngajak embung yang deuk mana cenah lupa tagas ulah diararajian heuh aing mah hayang diajian ku sia kudu teger jadi kiai Allah saya mah ngaji sorangan aing mah jeung Quran duaan ngobrol jeung Allah ayo sia Allah sia aing mah jeung Allah bae
itu terus ngaraji ulah diajar teman jelema kos karena itu teman tepuguh nya nama ieu moal ditumbung menyet cenah hirup bermasyarakat hei aing mah masyarakat nya yang ti Allah aing nang ti juri mah teu ayang beres geus kebal-kebal seungit kebal-kebal bahasa gitu kieu eta jeung benernya keran hukumna Al-Qur'ana mulai aya deui nu ngaji neuk naon sia kade neuk ngaji cek pan kamari jadi ulah-ulah lah neangan nu sajen dihareseun kiai bae ayo di aing mah tetep rukun wudu genep-genep bae di aing mah wajan kok kumaha aing mah moal kudu luntur aing mah benak-benak bae oh kadenge mah di itu dudu Golkar mah titah 77 nya nama so kiai bari ka partai kiai ka partai ngadukung beneran seungit saat eta dikondisikeun ku kandidat ngaji diberean duit ngaji rame maca sholawat ge apeng-apengan kabelah dia nanya nangis ke kantor geus urusan masyarakat ge boga pikiran teh mah kiai meureun nya teu beres kiai urang mah angkona jangan ngaji nahi aya duit ngaji duit teu ngaji jajan mah kos kitu ngajina cenah ngomongkeun Golkar bae Golkar hebat segala anu hebat teh puyeng ieu teh urusannya mah ka hukum-hukumna mulai bau sakedeung kege jelema nu konsisten mah sakedeung ditinggalkeun engke mah dibutuhkeun deui sebab naon lauk butuh cai nurani butuh kebersihan cok lah di bala kiai anu ancur di partai daek masyarakat ngaji kajana teu saja anjing teu aing mah ulah deulekeun di Serang di Pandeglang di Tangerang anu ancur di partai nyaan ngagelo hatena lain ngaluhurkeun ayat Al-Qur'an ngaluhurkeun kandidat jeung partai moal kebal jadi kiai moal kebal intaha wis tutug apakah kiaiana si wong RS teu hayangan masyarakat embong kunaon sia teu ngaji nyaho sanget ye ngaji mah ganjaran ganjaran nyaho henteu emang kunaon atuh ngajina kos kitu teu hayang isu penting mah ngaji emang kunaon deuk dibere duit teh nah teu daek ngaji sih kos kitu ngaji mah supaya orang menang hidayah tanpa aya dorongan ti duniawi ndek nempo mata hate ka alam akhirat geus nunuduhkeunana ge kudu geus nyaho ka akhirat ulah dicampuran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ku bangsa ilmu juri-juri duka sakaritu hiji be Allah lillahi taala ngeunaheun sebab fitrah nama suci aing hayang salamet kieu aing tukang judi tapi aing pan embung aing paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerek kembang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni oh ya ngaji terus judi terus encan waktu nancan kakarak nampung bae jangan terus salah je wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba mamang calon kan ieu mah hampura kula embung sumput salindung besi engke pajar jadi kula mah tetep bae lantaran mamang partena Golkar kula mah belu jasa kan ka Golkar jadi kula mah moal bae terang-terangan walau kana dza qurba sanajan dulur nundek calona ente bae sia dulur bae tengah dukung lain masalah kos kitu masalahna kan patalina jeung ka akhirat sakali ngadukung di dunia kan di akhirat engke bakal dikieu-kieukeun ku malaikat ini dukungan terhadap Golkar tanda tangan siapa ini kula kan embung ke di hareupeun jelema masa kiai ngadukung Golkar masa kiai ngadukung eta mah daripada eta jago membung sanajan ka dulur ieu mah nya terus terang moal eta tak eta hebat lamun kos kitu walau karena zakur terang-terangan geus henteu bae jadi nyahoan dulurna ge ulah kan dulurna mere ongko cek dulurna sia teh siga dukung teh teu gae puyeng aing jeruk dikiriman bae kae segala apal segala nanaon tapi eueuh kadengena dina kadengena aduh puyeng aing geus kana ge puyeng nu dulurna puyeng lantaran teu jelas datang mah datang gadenya ngarokok biasa ngobrol ke balik ditanya emang ente ngadukung untuk temu formalitas bae tolong teh coba teu terang-terangan
ongkos dibere, jeruk dibere, tapi ente ngadukung. Teta konsisten moal beres. Fa'dilu sing bener. Hese jasa tahu kos gitu hese. Hese jasa tahu kos gitu. Lumantak dina masalah insyaallah baik kan di Batul Muin dijelaskan. Urang diondang ku babaturan urang, kemudian urang moal kaditu patali jeung boga kegiatan atau naon, tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula kaditu geus teu kudu make insyaallah. Ai insyaallah mah antara endeuh jeung teu asana insyaallah kaditu kula bakal kaditu ai dina waktuna henteu. Oh masalah tapi lamun jelas moal kaditu bakal insyaallah. Nah ieu insyaallah bakal ngancam kanyana. Moal bae geus. Tatangga ngariung. Penting ngariung. Ieu kaditu penting. Waduh moal bisa kula moal bisa. Emang kayak naon? Nonton bola di TV kula. Bararego. Tad. Pan ustad ieu nu bakal mimpina. Waduh hoki sa final. Ati ku mah ieu ngariung ieu kan tujuna. Kumaha mun dikapetingkeun? Dikapetingkeun atau tas asar. Ya oke, waduh kesempatan emas aja. Ya Ustad bego. Tapi di satu sisi bego, di satu sisi terang-terangan kata Ustad. Hebat kan berarti? Hebat berarti kata Ustad. Daripada kita penting tujuna di imahnya kan itu pimpin. Insyaallah guys, tawaku nanti. Emang memeh lagi mualinya nang insyaallah lah aya nu sajen dia yang mau gas ieu le final sakeuna magister waduh pada jasa ieu. Eta tolol. Nah, etalah fa'dilu walau kana dza qurba. Bejakeun sabenerna ngomongan teh ulah sumput salindu. Nginahin kadengen haram halal. Sunah menang henteu meunang jelaskeun jadi jelas. Kiai ulah ieu tolak tilu. Tolak tilu mah tuh. Kira-kira mun tolak tilu jadi hiji apa jadi tilu sih? Ari surahan guru mah tolak tilu mah atuh bain kubro tilu tama teu bisa dirujuk deui. Tapi ari pamarentah mah jakuari mui segala tilu teh jadi hiji malah lamun nolakna bari marah mah teh jadi. Kitu ja. Aja menurut kiai kumaha? Nyaonya cekeuna teh ja atuh kumanya cekeuna kira-kira. Atuh lamun cek kiai-kiai mah baheula tilu mah tuh tilu bae. Ejak pemerintah mah hiji cekeuna malah mah teu jadi. Aja keputusan kumaha? Nyaonya keke. Geus kesel. Halo. Gak kula balik lah tuh ya. Gitu tuh saya balik lagi suka dia lah kayak dipikir-pikir lah ku mama. Hebat ta mama jelema mah. Isuk dah datang. Waalaikumsalam. Jajasi ya. Eta babawa naon? Tadi pengkolan mah jeruk segala apel. Wah, mantep ieu mah ieu pas kieu. Nanyakeun nu kamari teh kumaha tolak lah atuh geus bae ieu mah jadi hiji bae lah jasi mah jeruk ka dieuna. Barang di asan teh jeruk dah asem. Tilu. Jadi tilu emang asem jerukna. Yang kiai kumaha sih nu sabenerna ieu kiai. Geus bae pamanggihnyana di kitab bain kubro tolak tilu. Adapun kebenarannya lapor kamu jadi hiji, tanggung jawab mui. Ulah bingung. Sia nanya ka aing tilu, nek nya ka ditu hiji. Tinggal terserah sia, nek itu teu percaya dek aing. Aing mah tilu bae. Pan bisa akur ge, pokoknya teu akur ge. Pokoknya aing mah make kitab, tolak tilu bae. Cenah pemerintah ngajarikeun hiji tanggung jawab jalan ke sabondoroyot jeung sia ka ditu los. Aya sia daek di hukuman zina make ka dituna. Lain ieu mah kan nolakna teh keur marah. Cenah cak pemerintah keur nolak marah mah teu jadi. Emang aya nolak teu marah? Kitu kudu. Jai macan ngajaran jelema nolak teu marah. Jangan nolak maka bae keur marah. Lamun kos kieu mah cak salakina. Sia teu bisa ngahiji jeung aing. Gas, jatuh tolak tilu aing ka sia. Kan keur marah. Jamual ayak ya engkau aku sayangi.
Tetapi sebetulnya situasi dan kondisilah yang harus berpisah. Walaupun engkau ku sayangi tetap bari dicekal kurang engkau ku tolak ya. Sak pamajikan isi naon gunung kieu. Bari dicekal bari ku tolak bola ya. Bola ya datang ka neangan ka Irak ge moal ka Baghdad moal ya moal. Basi nolak mah keur mana nya sia kakarak sakitu bae ge. Emang eueuh deui awewe. Heuh, parangsana di Lampung tengah badag meureunanan. Ayo mabur sia, keur marah. Moal aya. Neng, jangan neng keur ngeunaheun di dieu. Mabur we ka ditu. Eta teh lain surahan kula, lain surahan Imam Syafi'i. Mana aya jelema nolak teu marah. Kok kuari jelema marah nolak terjadi heran aing mah heran tanu mata ke geus pas ini kuari mah nanya ka kula ka mama ye tilu bain kubro gas teu bisa balik deui kecuali ku muhalil neangan Haji Pendi daekeun nya jadi muhalil geus beres geus lah pokona ku Haji Pendi mah selesai urusanna urusan permuhalilan nyana lamun nanya ke dieu terus ka ditu ulah bebeja ka dieu geus ka ditu terus beres urang jadi ngeunaheun plong hate itu kayaknya jadi henteu ke itu geus fa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba sadajan kadulu waduh ikan alo aduh lamun disampaikan ya kumaha alo lamun teu disampaikan ya kumaha aduh ya terjadi seperti kos kieu ye sampaikan apa adanya geus beres geus kos kitu sanajan dulur sampai wa bi ahdillahi aufu tohonan kumane sampurnakeun biadillahi janji-janji Allah ente janji ka Allah dek nazar sok tohonan ente sumpah tatadina sok tohonan sesuai jeung aturan-aturanana naon anu ku ente diucapkeun perjanjian-perjanjian ente na ieu lah kudu ditohonan sampurnakeun na ieu nu opat laranganana sangat samat mentak dijelaskan zalikum musukum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum isyarakan lain opat nomor kahiji wala taqrabu malal yatim nomor kadua wa uful kaila wal mizana nomor katilu wa idza qultum fadilu nomor kaopat wa biadillahi aupu ditambahan jeung nu tadi nu 5 jadi 9 ieu bakeur nu opat bae la'allakum tadhakkarun supaya anjeun eling kapituturan jadi nyaho geus sanggeusna nyaho dipake urang teh ngaji tina teu nyaho jadi nyaho sanggeusna nyaho kuari diamalkeun etalah buah ilmu makos kitu al ilmu bila amal kasajarin bila samar ilmu teu diamalkeun kos buah tangkal buah buahan-buahan paling pake nyuhan kunti anak geus dinya teh buah wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un Kangjeng Nabi Gusti Allah ngajelaskeun wa anna hadza jeung sanyana ieu nu ku kaula diparentahkeun ka anjeun Muhammad titah dibejakeun ka aranjeun kabeh wahai para kufar Quraisy. 9 5 jelas 4 samar sirati agama kaula mustaqiman aja lurus patabi tuturkeun agama kaula urang titah nuturkeun agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya titah wa hadza wa anna hadza sirati ialah agama kaul Islam pakai aturan modal tadi mustaqimah lurus patabeau tuturkeun nomor kahiji tuturkeun alla tusyriku ulah musyrik nomor kadua
wabil walidaini ihsana tuturkeun sing hade ka indung bapa nomor katiluna ka anak ulah dibunuh rapi-rapi anak ulah sieun teu kaparaban lantaran nahnu narzuqukum wa iyyahum nomor kaopatna wala taqrabul fawahish kaharaman-paharaman zina maling judi jeung sajabana jawab jeung deui wala taqtulun nafsal lati haramallahu ulah sok ngabunuh awak-awakan harta yatim pelihara nurapis datang ka manehanana bisa ngurusan kana harta sorangan timbangan jeung tiktakranana sing rapih di mana urang meuli jeung ngajual nate supaya sesuai jeung aturan-aturanana di mana ngomong kudu blak-bakan aturan benerna ulah aya nu sumput salindung komo patali jeung hukum mah sanajan kadulur nomor ka-9 wa biahdillahi au putohonan secara sempurna janji-janji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nah iyalah wa anna hadza sirati iyalah agama kaula cak Kangjeng Nabi ti Gusti Allah fattabi'u tuturkeun eta tuturkeun Islam ulah make aturan-aturan lain Islam wala tattabi'u subula ulah rek naluturkeun anjeun kana jalan-jalan anu paberencai fatafarraqu bikum engkena jalan eta teh bisa mecah belahkeun an sabilillah jauh tina jalan Allah ulah nuturkeun agama Yahudi wala tattabi'us subula fatafarraqu pabancai ke wala tattabi'us subula ulah nurutkeun Nasrani fatafarraqu pabancai ke wala tattabi'us subula ulah nurutan kitu Katolik fatafarraqu ulah nuturkeun Buddha Konghucu Protestan dan lain sebagainya fatafarraqu anjeun bakal paberencai misah jauh an sabilillah ti jalan Allah ti jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Kangjeng Nabi keur diuk jeung para sahabat Kangjeng Nabi ngagarit di taneuh khatta lurus Kangjeng Nabi ngagarit sahabat bari ngalikeun kabeh Kangjeng Nabi wa hadza sirati ialah jalan kaula lempang cek Kangjeng tepung kalpengko didareulekeun ku sahabat ku hari Kangjeng Nabi njieun deui garitan-garitan khututun katsirah garit cep ti dieu ka dieu belah katuhu di garit-garit belah kenca tinu tadi teh di garit-garit loba jadi goba gurat-gurat teh tinu lempang teh ka katuhu di gurat-gurat ka kenca di gurat-gurat ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi hadhihi subulun ieu jalan-jalan belah katuhu ieu ge jalan-jalan belah kenca ieu ge jalan-jalan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha tiap-tiap jalan aya setan anu ngajak ka dinya sing hade cak Kangjeng Nabi wa hadza sirati ieu jalan nu lurus agama Allah ieu jalan-jalan anu diajak ku setan naon asina Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Protestan jeung agama-agama bid'ah rapat dan lain sebagainya nah ieu nu kenca wa hadhihi subul ta'umul yahudiyah wal majusiyah wan nasraniyah wa sairal ahlil milal wa ahlal bidah wa ahlad dalalah min ahlil ahwa wa zulm wal furuq kabeh tateh bangsa anu kaluar tidak aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ade cek Kangjeng Nabi ya lurus bahwa hada sirati mustaqim tapi yang tuturkeun geus moal kebal urang hirup di alam dunia tinggal nuturkeun aturan Al-Qur'an bae tinggal nuturkeun aturan Kangjeng Nabi bae anu geus diijtihadan ku mazhab tuturkeun mazahibul arba'ah cak mazhab menang cak mazhab teu menang geus ulah hese-hese tapi kan di Indonesia mah hese lantaran misah antara aturan negara jeung aturan agama keun bae nyana-nyana atuh aturan negara urang-urang aturan agama satungtung urang bisa make aturan urang teu bisa nyanggakeun sadaya-daya kanyana dia emang henteu sinkron di urang mah tah ku ngadirikeun agama ku ngadirikeun negara di luar agama ge ieu ge geus kana sanksi nu mantap
engke bakal disidangkeun ge kiai-kiai ustad-ustad di akhirat keteu ngomong-ngomong acan mah ieu bakal bahaya komo haju ngadukung mah cilaka luar biasa sarua jeung teu percaya ka Al-Qur'an dirikeun negara sesuai jeung Al-Qur'anul Karim mata lawan kan geunah perang masalah Quran mah kos kitu cenah pae syahid cenah urang eleh lu masalah nu penting syahid menang luhur agama wah ku perang mah pahara jasa tapi kan eta urang keur carita jeung Quran tapi di lapangan mah pan lain deui ka dituna ditanya sia daek perang di majelis waktu adu siap perang siap datang ka lemburna sia mun perang daek eulah tanya di nubelah ditu tadi siap di ditu mah siap perang siap nong perang dah teulah urang mah can kawin aing belah ditu tadi siap perang siap tanya siap perang itu sih emang gua kreditan jangan nangis tanya nubelah ditu siap perang siap aing mah bener wow bener emang gua gitu utang sebelit hulu perang aing lah. Masya Allah. Kita jelaskan ku Kangjeng Nabi. Awas. Ya Kangjeng Nabi wa anna hadza sirati mustaqimata iyalah agama kaula lurus. Fattabi'u tuturkan baik bernegara, berbangsa, beragama ulah keluar fattabi'u wala tattabi'us subula ulah nuturkeun aturan-aturan jalan-jalan turukul mukhalifah nu nyalianan kana agama Allah fatafarraqa bikum an sabili ente bakal papisah tina jalan Allah zalikum wasaqum bihi yalah perintah Allah la'allakum tattaqun supaya anjeun salamet tina neraka tuturkeun Allah tuturkeun Kanjeng Nabi tuturkeun agama Allah urang hese di Indonesia nuturkeun agama eueuh hiji poin anu dirancang undang-undang secara Islam teu aya komo dibalikeun jadi negara Islam wah ada kiraha geus kajen tah mah urusan nyana nyerahkeun ka nyana lain teu saeutik kiai nu di MPR nu di DPR pusat dan lain sebagainya Habib ge ambalaya nyana tanggung jawab geus di ditu urang mah pakai bae aturan Al-Qur'anul Karim sabisa-bisa urang nungguan pae moal kebal deui urang pae mantak beuki ka ditu ibadah teh beuki embung kumaha sebab naon hese ngalengkah dik nyaritakeun ieu nu lurus bertentangan jeung negara ieu bertentangan jeung negara wabeh lamun urang dicaritakeun sabenerna bertentangan jeung negara cari selamat orang geus bae sakadar nyampaikeun ka belah dieuna ibadah ka Gusti Allah nu mantak loba nu caririk ahli-ahli Allah ti peuting caririk ahli-ahli Allah teh loba nu kudu diceungceurikan masyaallah ka dieu mentok ka ditu mentok ka dieu mentok lain teh nyaho amar ma'ruf nahi munkar ka dieu mentok ka ditu mentok ka dieu mentok ka ditu mentok deuk kumaha urang aya bar bae ge bar endeuh amar ma'ruf nahi munkar bar bae hese berhadapan dengan polisi melindungi urang lapor ke bupati melindungi atas nama negara demokrasi liberalisasi tidak usah saling mengusik ente baik nyana baik ndek kumaha urang diharapkan ke aturan negara semodal kos itu padahal di lingkungan anak mayoritas Islam negara urang teh di luar negeri terkenal negara Islam urang teh lamun nyaritakeun Indonesia di luar negeri negara Islam teh artina mayoritas Islam sehingga demokrasina teh leungit negara Islam sebab terbanyak di dunia Islam Indonesia ketika nyaba ka Indonesia urang Baghdad nyaba ka Indonesia Iran nyaba ka Indonesia orang Mesir nyaba ka Indonesia wow Indonesia hebat amat ya negara Islam barang deuleu pangheulana nu kadeuleu di bandara susu we mantep ya cek urang Iran nih mantep ceknya nanti ya keluar ping ambalaya langsung naik ke hotel menu disediakan macanya di samping menu makanan ayam menu biwir waduh aya aja iya kurang di hotel teh ya tingkat 1 tingkat 2 mah masalah nggak tingkat kadi itu kalau waduh itu make sempak deh sial
kadeulehan jasa kadeuleuh. Waduh, garikelna awak teh sakumaha. Ieu. Iya Indonesia Islam kok bisa kos gitu ya Allah ya Rabbi Masya Allah baheula mah urang nyaritakeun mabok di luar negeri di Amerika di Inggris di Belanda baik mabok minuman ganja mabok ekstasi dan lain sebagainya kuari dihandapeun tangkal awi anu mabok tangkal awi can dituar tangkal awina mabok Masya Allah kari budak dipayang ieu mabokna budak di mana Citra cenah tadi Citra sedih mana Cikupa lurahan tahu tadinya ya lurah RT tapi kan geus nyampur kuat mantap kristenisasi di Indonesia terus ayana lipo wah lipo teh impes Bill Clinton didinya James didinya untuk melanjutkan lipo maka harus dibangun lipo yang lebih besar dibanding dengan lipo yang ada eta teh orang Amerika ka dieu mantap pilih presidenna anu bisa ditundukkeun ulah anu menentang ke Amerika. Nah, saya geus kabaca pan ku ente. Nu diais ku Megawati teh kitu. Kos gitulah carta Indonesia urang moal anggeus-anggeus. Ngan urang mengadoa bae ka jeung kumaha ge. Mudah-mudahan nu berjuang di parlemen ku Gusti Allah dilempengkeun hatena, dijujurkeun ku Gusti Allah. Ditoel hatena supaya mengarahkan kejujuran jeung kerapihan kurang sebagai rakyat begitu kene bisa ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sehingga orang maut husnul khotimah bi barakati ummil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbab tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh agama Islam bil khusus ka kiai anu pangsepuh-sepuhna nu hadir di tengah-tengah haplah urang yakni Kiai Haji Sapri oge Kiai Haji Jueni. Mudah-mudahan nu karolot-kolot diparanjangkeun umurna nu ngarora-ngarora mah ditihalakeun. Ini untung lu jelas mah seluruh para kiai para qori alhamdulillah katingali
nepug ngariung ngaronyok di dieu di bumina almarhum Kiai Haji Jaya can di bumina Kiai Haji Nurjaya rerencangan simkuring waktu dicaringin sekaligus guru kula guru kanyana naklukeun kebo manggeus dibere jampe naklukeun kebo ciduhan bae cek yana leungeun haju taplokkeun ka irung sorangan salah tante Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan ieu khusus dasim kuring umumna urang sadayana dikersakeun ku Gusti Allah kempel di dieu di pondok pesantren Nurul Hikmah. Pondok pesantren Hikmah teh we ngaranna Nurul Hikmah ya. Di pondok pesantren Nurul Hikmah di Nararaga Walimatus Safar Patali putrana nunami Raden Imam Sumitro beserta Aang Kunevi rek berangkat melaksanakan ibadah haji. Jadi malam ieu anjeunna hayang didoakeun ku urang lantaran lamun ningali haritna di Timur Tengah serangan-serangan nu teu pararugu geus puguh di Irak, Suriah, Palestina, kuari geus menuju Yaman, bahkan diperkirakeun musim haji asup ka Arafah, asup ka Mina, asup ka Baitullah. Untung mun teu kabekah moal manggih riweuh. Tapi kuari keur bejeuna mengkikis pager betis supaya ulah terjadi. Di urang mun carita organisasi riweuh teu puguh arah nu jelas NU aya Muhammadiyah aya Ikhwanul Muslimin aya Persis aya Persib aya Islam Khuruj aya HTI aya LDII aya NII aya komo orang lamun ka Tasikmalaya aya Islam Pegeningan aya Islam Torikoh macem-macem bari teu jelas. Tambah deui ku FPI di Jakarta, wah loba aju urang Cisoka pan babarian asal dibere duit breg dek bener dek henteu milu ge pokona mah pimpinan Kiai Haji Nurjaya. Tapi anu sangat mengerikan mah kuari kabar ka urang ISIS eta Ikatan Santri Istri Satu. Jadi ulah anu nyandung santri mah asup ka ISIS Ikatan Santri Istri Satu lantaran sieun ka nu kolot na galak. Urang lamun nyaritakeun perkembangan politik capek, perkembangan ekonomi riweuh di Indonesia bage urang kuari mun nyaritakeun perpolitikan urang dangkal teu puguh ka mana alurna. Nu mentak nu jelas mah calon wali mah santri.
Harapan SMA Jara di Wali harapan di Universitas Jara di Wali aduh boro-boro universitas santri gak jadi wali kan rada deres doang. Sedangkan anu mengamati karena perkembangan agama mah hanya wali-wali Allah, para solihin anu mengikuti baju mundurna kumaha ieu si agama. Ai batur mah anu di partai, anu di organisasi anu tanggung jawab agama ngomong doang. Ai santri mah pan tanggung jawab penuh. Aya nu paeh siap nyalakeun eta ngaran tanggung jawab. Ya ngaran tanggung jawab eta kos kitu. Ju pentingna ngariung moal ya. Diondang teu diondang datang aing mah ka jeung hukum. Eta tanggung jawab ngaran eta. Nu kos kitu tanggung jawab. Lain santri mah hese. Tadu bantak calon para aulia Allah mah harapanana hanya santri. Satri se-Indonesia kuari hanya 8 juta. Anu tegap nyantrina 4 juta, nu 4 juta runtuh. Tegap nyantri 4 juta. Nu 4 juta bagi 2, nu daek ngaji 2 juta, nu teu daek ngaji 2 juta. Tinggal 2 juta. Nu daek ngaji ka bagi 2, nu 1 juta bisa, nu 1 juta henteu. Tinggal 1 juta. Nu bisa ngaji, nu daek ngamalkeun kana ilmuna 500, nu teu ngamalkeun 500. Nu ngamalkeun kana ilmuna anu ngangsongkeun proposal kabeh nu teu hiji. Bea kabeh. Budak terjara di wali kabeh. Gugur di tengah jalan. Sementak aya bahasa kuarima Islam di dunia bagaikan singa tidur. Jadi kermolor di singa ya. Kan di gudang-gudangnya tidak gudang. Asal ada tangkap pakai sama singa ya. Jadi urang mun dongeng-dongeng nukos kitu tapi yang jeung moal eureun-eureun. Eueuh tanggung jawab da di Indonesia makana agama. Ente ulah katipu ku partai, ulah katipu ku organisasi. Dek memperjuangkeun nu mana bae terek ngagungkeun agama. Eueuh hiji poin diasupkeun ka rancangan undang-undang anu memang di jerona dek ngalaksanakeun agama. Eueuh hiji-hiji adat teu meunang di Indonesia ngasupkeun di rancangan undang-undang tentang agama. Boro-boro agama anu dianggap pokok jilbab bae hiji datang ka saiki wede ora tuntas-tuntas gitu. Mengkono di Indonesia mah bloon kabeh. Wah sana mau ge nyanding ya. Tah adu batak ulah katipu urang geus beta nu geus banggeus kahareupeun siga hade. Raramean bae ulah diasupkeun ka hate ku santri mah. Sebab asal asup ka hate wassalam gesan da pula ya tinggal sakieu deui di Indonesia tinggal 8 juta deui jan nu modern mah teu kasupkeun kana santri tah mah mandalungan tah mah nu kitu mah nu asli santri nu sateu tadi teh eta sakitu deui. Aduh jan kapotong ku nu bobogohan. Aduh kapotong ku HP bae. Ya Allah. Lamun urang nyaritakeun alam mimiti alam teh alam arwah. Kemudian ke alam dunia, isuk pageto alam barzakh, ke alam mahsyar, ke alam akhirat. Di alam arwah Kangjeng Nabi Ibrahim dipanggil ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah Ibrahim
gerokeun seluruh manusia seru ku anjeun supaya daratang ka Mekah ngalaksanakeun ibadah haji. Matak di Al-Qur'an dijelaskeun wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wallahu a'lamu bimuradihi wa adzin fin nasi wahai Ibrahim gerokeun ku maneh manusia supaya ngalaksanakeun ibadah haji ka dieu ye ka Mekah. Engke lamun kumaneh digerokeun jelema bakal ngajawab. Mun ngajawabna sakali bakal ka Mekahna sakali. Mun ngajawab baheula 2 kali ka Mekahna bakal 2 kali. Lamun ngajawab 3, 4, 5 dan selanjutnya bakal ka Mekahna sesuai jawaban baheula. Mata Kangjeng Nabi Ibrahim naik di alam arwah ke Jabal Abi Kubais, tinggal ngaran kuari jadi istana Raja Pahat kuari Abdullah. Kangjeng Nabi Ibrahim 4 jihad, mimiti ke arah barat, kemudian ke arah selatan, timur, utara, bahasana akur. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Sanyana Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh munggah haji. Hayu geura marunggah haji. Eta manusia aya nu ngajawab, aya nu henteu. Mun ngajawab sakali, mun 2 kali, mun 3 dan selanjutnya ngajawabna ku bahasa labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan ware di dieu baheula ngajawab sehingga babari berangkat ibadah haji ka tanah suci. Terserah kumaha bae carana. Beres Kangjeng Nabi Ibrahim ngegero, iblis CS naik. Cak iblis aing ge bisa nurutan kos kitu ieu. Hebat iblis ge. Ayuhan nas balah pasehan iblis sial. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujjuhu. Hei manusia orang Cisoka tak iblis. Ditambahan ku Cisoka tak iblis belon. Allah geus bardukeun munggah haji ka marana coba. Hayu geura marunggah haji. Urang Cisoka brong kabeh ngajawab. Labbaik Allahumma labbaik. Nu 2, nu 3, nu 4. Tah, lamun baheula ngajawab seruan Kangjeng Nabi Ibrahim, hajina haji mabrur. Lamun ngajawab seruan iblis bakalna jarina haji mardud. Pan tadi mah urang Cisoka ngajawabna tina ngajawab seruan. Tuh, sia nu ngomong kan? Mardud ya. Nauzubillah min. Nu mantak aya 2 tipe engke jelema teh munggah haji teh. Aya anu hajina mabrur, aya nu mardud. Babari teh mangga sakitu bae teh. Haji mabrur ayakuna ayarji'a khairon mimma kana, sapulang ti Mekah leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah. Lamun jelema munggah haji balik ti Mekahna leuwih bagus tibatan memeh ka Mekah, gas tunjuk rame-rame mabrur. Anu mabrur teh geus teu asing deui, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah, surga. Lamun balik di Mekahna leuwih gore minimal angger bekos kitu, berarti hajina mardud. Meme munggah haji tilok make kopiah, tas munggah haji ge teu make kopiah. Meme munggah haji teh sok bobonceng si mbak, balik teh boh tambah jeung si embok. Silaka ieu mah ieu, tah ieu mardud ieu. Ndak kula bandek nanya bae ka urang Cisoka, di Cisoka di dieu kira-kira cak pandangan mata urang loba anu mabrur tah loba anu mardud. Sakali deui nu mabrur apa mardud? Coba contohan saurang mana? Tunjuk saurang di dieu.